berat iparek teh sabarek hujan ka mana si akannya Kang. Kang. Mana cuma Kang? Kang. Udah parek sakit oge. Kang. Kalah nempokeun. Nah, naon gitu? Apa kita meren pare keur moe pare pan kita rek hujan ka mana wae. Iya nyungkeun atuh sorangan atuh. Pak atuh pangmawakeun da teu pira meureunna ikan nagala. Aya perlu urang mah aya perlu. Sakedeung pangmawakeun heula. Aya perlu ka dinya tah? Arek ka mana? Ka dinya. Rek manggihan saha? Ah teuing. Nah, kan ieu mah panghawakeun heula sakedeung da kita imah. Teu pira atuh coba rek hujan. Hayu rek dipoekeun. Kita eta panghawakeun ka imah geus ditapi. Serang-serang kitu mana mah. Itu panghawakeunna sakedeung da teu pira ka imah. Kapan ieu mah kudu ditilepan rek hujan dulukeun. Oream ah. Ya Allah, narek kan ngajangkor ke mana atuh? Arek neang sayang manuk. Melaan ulah sayang manuk. Iya heuh pangawakeun Bisi kaburu ala ku batur. Iya bisi kaburu hujan. Ala ku batur. Ampun, eta boga salaki. Bisi kaburu ka ala ku batur sayang manuk. Manuk sia mah daripada aing ieu bal ugil kieu. Alah sakit. Tadi teh geus garing gancangan atuh teu pira. Bur bawa. Aduh sia. Ayo, bawa ini ka urangkeun. Buru. Rem, aing mah rem. Arek ka mana? Yeuh, aing mah kudu mikirna boga salaki. Pan ieu teh berat meureunnan. Masakeun mun datang ka imah ku aing moal pangnyaungkeun sia. Aing berat sia teh. Sama jikana kabeh teh sia mah. Berat sia teh. Sakarari eungkieu naon euy. Karana liar. Beda ieu mah euy. Heeh. Hai. Lain aya naon aing di ditu euy keung. Naon itu dah Keung pisan. ah make ku. Lain urang teh beuteung geus neangan ieu. Naon? Geus neangan eta naon teh? Manuk Buah di ditu geuning buah. naon keung. Aya ante buahna. Ayo sampirkeun yuk. Ayo. Asa sayang. Lain di dieu tadi mah aing mah. Ah. Ngaguruk bahasna teh di dieu dah tadi teh euy. Tah. Jamu dah nah, akang masuk di jeun-jeun wae borangan tinggalan hirup teh. Menta tuh urang. Hah? Nah kumaha tuh Kang aya kitu engke kalah ngabohong. Aing ngabohong dah memang tadi mah ngaguruk. Ah da pira ku oge ngagorobas borangan paling oge manuk atawa naon. Geuning make jeung aya jamu di dinya. Naon nya euy? Ah, meureunna. Akang mah diajar ngabohong meureun jijieunan. Jualan. Nah, eueuhna naon oge ngagorobasna. Hayang mung mana ieu? Bong ah. Nah, iya. Bong aing mah kumaha geus digegel kitu mah. Asa banget teuing sok diajar ngabohong ari akang kunaon? Ngabohong tadi mah serius. Eueuhna naon? Make serius. Mawa Bangun manuk itu mau jamu mau teh. Nya oge mau jamu geuning ente digegel teh kumaha diteuneun di dinya akang mah diajar ngabohong. Sok asa rupa-rupa ah batur keur erek ngawa eta kaynya katongo ngalah naon nu ah. Teu percaya wae mah mah ka urang teh. Ah, sabaraha teuing ka itu. Parugo akang mah ah. Ah, maneh nu teu puguh. Aing mah. Lima. Breng. Buat euy.
Nahaunan. Budak leutik kitu. Karena nahaunan teh jelema teh kituan sorangan. Coba orang sampurkeun. Kang. Kang. Ari akang nanaon nah? Kunaon? Ari akang kunaon teh eling? Hayang naon? Ketu eling. Oke jadi kitu ditempokkeun atuh tadi ditu. Ari akang nanaon nah? Ceklan nasi ada sia, dia ceklan. Ari akang nanaon nah? Genaheun ya. Oh, make genah. Ya kan. Terus nu burung kitu mah. Batur nu motor nyaan kikituan teh ka kota. Ieu mana nahaunan ari akang kunaon bisi ketempo batur. Kang. Teh si akang kunaon? Bawa-bawa aing mah da kamari teh ngomongkeun hayang motor. Aduh, ringlang euy model kitu mah. Ampun, Kang, keur naon kikituan? Kitu mah ngadon ngaruksak atuh. Naik naon atuh maneh kan? Lain apaan atuh daripada kikituan mah mending keneh ngored naon teh. Bisa hujan kieu aing ngarareumi soream Aing kos budak leutik kikituan ieu teh pan pelak meureun Kang bisi kumaha onam buahna. Nah, Heuh nanaonan hayang ieu wae maneh mah loba. Heran aing dina pemikiran maneh teh. Setiap salaki aya kaieuan, hoyuh ngomong. Heuh nanaonan atuh kikituan hayang nanya. Hayang nanya nanaonan kikituan. Teu nanaonan latihan. Latihan jang naon? Latihan we atuh cara batur. Para rugu kikituan ngaruksak kebon sorangan ari akang kunaon nya situ para rugu wae hirup teh atuh coba mikir Kang. Bener teh tadinya mikir Akang teh lain budak leutik bahwa deui. mikir lamun ngored ayeuna barana seuh pasti jibrug merang kana ieu korean mah Ih ieu mah. manja Isukan deui lah, isukan deui merang atuh. teh napan usum hujan baraseuh Ek naon sih maneh wajar. ka kebon ka dieu atuh? Bapak nempo ai sugan teh barang gawe nanawan kikituan sorangan terus budak leutik. Kudu hayang nyaho Anu kumaha mun aya nu liwat cek batur teh cenah. Kolot-kolot gitu. Moal. Terus loba apa nu kebon. Ieu ke mana atuh turun-tur ah. Aya atuh geus ngore daripada kikituan. Isukan ngored mah ayeuna mah reumis soream. Beda isukan ge sarua reumis anu usum Ada isukan hujan. mah ieu, isukan mah halodo. Kali dititah ku pamajikan, kahidangan akang mah rek kumaha pamajikan teu ngomong wae gada-gidi teu pararuguh. Mikir pisan teh hirup teh. Mana coba initna model kitu boga salaki. Rek naon deui coba ayeuna harusnya kebon kalakuan teh. Ngalah-ngalah suluk naon di kebon mah. Banget pemikir nanti boga salaki teh eta. Iya, kitu tanggal sampeu teh euy. Bedasa ieu itu euy. Berat ieu euy. Aduh akang. Nah eta mah kerek di akang. Oh, ieu teh. Nah eta mah kerek di alah. Heuh panak di alap tadi mana ini tah? Kalah sampeu. Lain urang eta mah. Heuh saha atuh ieu? Ih, eta mah jelema koret ulah gagabah. Heuh saha atuh? Lain ieu mah aya akang pohon melang. Sing bener atuh ni tah teh non. Pan lain ieu. Kebon urang mah lain. Lain akang iya. Mana atuh ieu teh? Kunaon tuh belah di itu akang kunaon. Make kunaon? Nu batur sia eta mah untung can dicabut. Hayang diduitkeun teh perkara gede eta. Jelema akang teh nyaho sok kitu koretna eta ka ka tetangga oge model kitu. Kira aku. Ari akang gagabah teuing. Rek atuh tempohoran nu di mana kitu sampe teh. Heuh da maneh atuh nganitah teh. Alah sampeu. Kada sakanya urang Urang piraku poho pana meureunan sampe urang. Ai pengen teh ka nu urang kene ieu teh. Lain Aduh saha tuh? makin usapan nu si itu teh Bangun batur kabeh ge ieu mah nya. Lah, ieu nu batur nu itu. Geus atuh ngalah sampeu atuh lah. Lain ulah ngalah sampo itu. Geus entong lah, tong jadi lah. Man urang ka kebon alah sampo. Koream aing mah ngalah sampeu. Teuh nya akang maki itu. Nu itu. Masak man heran mu akang mah. Salah ieu mah batur.
Kang. Mana Iya teh? kebon urang mah. Iya. Heeh. Iya sampun ieu. Udah teh nyaho urang mah. Sok atuh coba aku mana? Sok Sok coba. masuk kitu gede kitu ari akang kudu. Sok buru coba Pagi teh yang- gede. Oh, sok atuh sih. Anya hese ari akang. Sok atuh. Ari akang kunaon? Ah, Sang empon. salah nyabak aing teh. Salah nyabak ku akang. Tenaga laki. Leuleus aing mah euy. Mana da peuting sih ngagedar teuing jadi leuleus aing mah. Palagu. Mau puting-puting mah Udah beda jadi deui. lungse sia teh dah. Alasan akang mah Sok buru atuh. berat. Awas ieu kan batur deui teh. Malah nu pelak urang. Sok atuh buru. Akang. Aduh, naon? Iya. Sok teu mikir tingananan cangkeng di. Iya, tak iya. Sok buru. Aing mah hoream ah. Mau pacul mau cokot pacul jung. Arang Nyokot pacul heula sakedeung. Jauh ka imah lagi hoream. Orang nyen comro atuh Kang. Yang comron. Akang mau ke paribasamu ari geus jadi daangeunna beuki. Ah, mana manganeun teh nu kararieu wae geus bararosan di daang lagi hoream aing mah. Bosen nanaon roti mah da jauh kana roti. Hoream lah. Ai sukan atuh lah. Hayo atuh. Seburit lah aing mah. Teu pira atuh Kang. Geuda teu pira. Pajung buru nyokot eta pacul. Cokot pacul. Ah. Pacul. Ganengkeun pan teh hese meureunna nyaho hese tapi males. Geus jadi nama kadaangan beuki. Lila teuing eta nyokot pacul. Maka mana jigna malor bae. Aing teh lah aing mah. Halo. Nah, Kunaon ditungguan di kebon kok kalah kitu ari akang kumaha? nanungguannya mana? Tadi dititah naon ku abi? Tunu aing mah lah, cicing lah. Pan ditutungguan di ditu belaan digemrong reungit. Hoream ah. Sugan teh heueuh nyokot ieu. Sugan teh heueuh nyokot pacul coba cing mikir. Aing kan kitu. Ditutungguan heran. Ari mana teh ka aing teh? Kanan itu ditutungguan teh tanggal Itu sampo. naon itu. Sampo alaon. Aing Ditutungguan pacul asa heran aing mah. sih kok aing dipaksakeun sih kok aing. Jedog. Iya wae ka aing teh. Kang mah heran. Sorangan atuh nu kitu wae kitu. Kenapa dari awal barang nama merenang pan acek akang gar tak nyokot pacul ini teh sugan teh heueuh nyokot pacul. Wah pacul orangnya pacul di mana? Wah Ai pacul. di dapur naon pacul. Nu ganggu wae ka tenangan mana mah. Ini sabodot teh sorangan wae. Sampore ame heran asa males pisan. Akang mah kitu teu mikir pisan. Ampun aing mah nu jadi salaki rudat aing mah rasakeun sia Kang. Balik deui ka imah ku aing tulakan kabeh rasakeun sia. Oh, salah diri ini ka imah dia. Kabon deui.